boga pantau iraha urang teh boga pantau normal meni. Aduh ya Allah. Yang kabeli pantau sing aya keajaiban atuh. Tuh, nah. Nahan aya dibuka mah kieu teh. Ieu sorolok. Sorolok ieu teh. Udah balik di Taiwan. Ini enggak ngisi ya mani. Untuk kolot menghadang-hadang. Ini ada resep banget dah. Ayo panggil. Masakan lauk asin nih budak balik ya. Sayang dahar gitu. Ayo lauk asin geus bubuk. Asin deui. Dahar teh. Udah gini. Digarang mana? Digarang di garang dari cemili topes garang di dahar. Digarang we digangga. Daminah digarang ya. Pangenang-enahna geus alhamdulillah dahar jeung lauk asin ge. Adena boga deas, boga lauk asin. Geus alhamdulillah banget ya. Ya Allah. Banget aya batur anu ngeuweuh ti urang. Urang bahagia sakieu alhamdulillah. Lauk asin dibereang we. Oh, kamana si Dodo teh balik-balik dan balik dahar dan urang mah. Bisin cigu jubar karaga asi. Anya melang lo. Si Dodo kamana mantog lah. Teh manen sasapu tuh jeung indung babantu. Nyapuan buruan manean. Mogok mana cangkengna nyeri bean heuh. Urang geus ngasakan lauk asin di darang. Aya si Ijah mantog ke luar negeri. Teu balik-balik teu ngiriman 15 tahun boro-boro inget ka indung. Eta mah teu balik-balik ka mana atuh telepon atuh ka indung teh telepon ngiriman atuh transfer ke naon ke indung inget ka adi mah boro-boro nya nasib ge teh urang. Yang eueuh eling ka indung teh atuh sing eling atuh ka indung teh mantap teh neraka mudah-mudahan sing buru-buru balik kita si Ijah lah sing berkah salamet sing balik inget ka indung sing balik kembali kamari si Dodo, aduh ampun aing geus neangan si Dodo meni capek ka si Ragati kamana-mana betul si Dodo kamari naonnya eta urang pepelakan do balik atuh si Dodo kamana si Dodo nya meja balik-balik meni candahar dia tuh aya melang itu menteri gujubar makan ikan dahar dia nita budak teh lah ma naon sih teh si mana sih Dodo yang dahar tuh mantap meningkatkan balik kayak kieu ampun gusi atuh bantuan sapu eta lebara laki baturan ge ulin ngalah cengek atuh urang nyambel yang tiba ngalaceng atuh babari nya mentak naon sia beuki sambal yang dahar jeung naon dahar ayeuna aya tuh lauk asin tuh lauk asin digarang da embung lauk asin lauk hayam buset hayam dahar tuh jeung hayam diburuan sia kitu babari dahar jeung hayam kudu dibeuli geus lah kajen yang asinna dia mana guru lanjut cetu balik-balik dengan geus 15 tahun dengan segala dahar hayam jeung hayam loba laguna. Geus we dahar mah jeung lauk asin geus ngeunang geus alhamdulillah. Manggil lauk asin digarang geus we. Geus nuhun pisan ya Allah.
Jeung naon Dodo, geus jeung lokasi micing sia, menian ti isuk menika karek balik. Geus joge geus alhamdulillah urang geus untung manggih joge. Geus nuhun pisan. Si Dodo mah segala hayang dahar jeung hayam aya tuh di buruan hayam batur si taturan mah di imah miara hayam melak cengek loba pelakeun lumayan merentah tuh jeung naon we jeung lokasi jeung geuna asin deui wae jeung naon we penting masa kausian teh hayam tuh aya di buruan tuh mana mah hayam batu mumpung deungeun mah aya miara hayam atuh melak cengek pulang aja dong wae kebun ya apruk-aprukan ya dahar ya naon sih geus kitu ieu meuni ayana we ulah ayana yo tah sia meunian geus gede ge geus bau ari geus buluan hayang dahar hayang dihuapan wae nya kunaon sih orang hayang dihuapan di lokasi ge ngeunah yo sok anu jeung asin wae mama meuni galele jeung hayam atuh hayam jeung hayam tuh loba hayam di buruan bareng mana anak meuli rokok kita salaki kita gede-gede dihuapan keneh hoi gede oge daang buruan geus gede janggotan dihuapan keneh hoi emang lagi hayam dihuapan wae da karek balik kita saprak-aprakan mantau ka sawah Di, dia na ulina heula dia. Diu nyimpang ayo. Heeh, manian. Urang ngobrolnya. Heeh. Ijah mah teh balik-balik lanceukna ieu. Ka mana sih? Si Ujang geus 15 tahun ka Hong Kong, teu balik-balik. Ngiriman henteu, coba nelepon henteu gitu heueuh atuh transfernya. Ya heueuh gitu nya. Ada kabar da. Mani ieu adina daharna hayang jeung hayam wae, anjeun buruan hayam lo atuh. Dina bari ngadaplok di buruan. Ya gede-gede bari mah dihuapan wae maneh atuh. Geus buruan hayam di eta. Geus janggotan yang dihuapan. Si Dodo di ya lain era ku batur tuh. Ku kaerana. Tong memantaukan wae, berakakan wae, belajar wae, udah wadah kebelintu, waktu. Terus cara jajan, udah teboga duit nanti. Urus, menipu, sisiran, lanjut nanti balik-balik, coba. Nya irah balik itu si Ijah lain balik geningan, mau kapan? Ay si Ijah. Si Dodo. Mana? Ya Allah mau goreng patut. Oh, yang buyungan di apa bae? Di apa? Udah harta. Ada di urus mah. Boro-boro ngurus mana teh bawa naon? Teh mah oleh-oleh ke Dodo. Mana hayu ninggal itu yuk. Terus kita ke hand gua. Balkon wae. Posieun nya jadiannya. Gaul mah, gaul. Nah, mani buukna sarua jeung aing kos ieu bodas. Nya geus zaman atuh. Gaul mah, ngaran awewe. Zaman ade, eta mah geus kitu. Ieu deh pan balik ke Taiwan eureun. Hongkong. Oh, di Hongkong. Iya, Bi. Heeh. Mani lintuh nya. Lain gitu deui Bi meni. Eta susuna gede. Apa parawan lain. Rawan kene neng mah Bi. Ibi mah sok kitu. Oh, suka. Siap balik, ada bunga, ya ini udah beli bunga, selamat dari si Ijah teh. Boga duit, alhamdulillah ya nu balik ke Hongkong. Penyanyi mah tuh, jadi sombong. Ulang ada naik ke batur sia teh. Oh, aduh. Ya tuh erakeun. Aku karek dihurung. Oh, si Ode Hongkong mah terbiasa parawek mah neng mah di ditu. Ya mah karek
dihurungan si Odeh mah. Anak balik ge. Ngirit-ngirit, mayar, dah Tang pengisian ngirit-ngirit transfer. nama loba duit ya. Ya loba Mana duit. Balik ngiriman di Nyai, Nyai. Laki, saya kabaran. Saya pohon. Ayo si ada ngajak-ngajak aku ka udah daya tak kembali. Udah pohon pada kontek. Dari sarema berapa? kon tepi-tepi orang nungguan wae. Iya saha. Injah. Kalau balik di Hong Kong. Anjur sanes. Mak. Ya anjur sanes, Mak. Injah. Injah bade ke Taiwan. Iya, tapi neng teh asa berat ku ninggalkeun aang ke neng ka ditu ke asal ingku. Sebenarnya mas sih Alim ditinggalkan ke Taiwan kan, cuman ya kumahannya ya hari ijah bade ke Taiwan man ya mangga bakal nungguan di dieu. Tapi apa tersalingkunya? Moal tuh gajah. Masa kabar balik asalingku neng balik di Rendos. Moal. Janjinya Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Hei, ngawaku balik meni patotop-totop wae. Hei balik ngedi di dieu wae naon sih? Istirahat kan si Ijah nage. Hayu balik. ayo balik. Balik. Geus balik ka ditu. Meni ulin Balik wae. lagi, Bukan ngapain sih? Bukan salah kita. Nulin wae. Mana di rokok? Tadi nonton rokok. Di pada sarema tak beli rokok orang. Udah temenang. Mana tuh si Ijah tempokon tuh si Ijah. Geus. Ayo balik. Buk wae ka si Ijah wae dah. Emang bener Ucup teh geus kawin jeung Bisanti. Ya Cina janji Kak Neng mah dek nunggu Neng balik di Hong Kong mah. Jadi sedih nak. Terus kumaha tuh mah. Santi teh kawin jeung si Encup. Da maneh kabar jeung berita. Ngiriman henteu kabar eueuh. Nya batur ge meureun nungguan wae 15 tahun. Nya kesal meureun da eueuh meureun nyaho maneh boga kabogo deui nyaho meureun pikiranana. Jadi Encup teh kawin jeung Wasanti. Teh mana oleh-oleh dodo? Naon dodo? Eta teh keur masyarakat di Wah oleh-oleh dodo balik di Hong Kong. Naon coba ningali teh cenah Ucup teh janji erek kawin yang eteh balik di Hong Kong teh arepek naon kawin jeung saya tuh ibi-ibi itu Bisanti. Ya eteh teh sarana di kieu entong sok nanya-nanyakeun oleh-oleh tuh aya di jero oleh-oleh mah kari purak we jeung emak ka ditu. Naon si oleh-oleh can ge dibuka-buka acan Aku mah sok we jeung si si eta Dodo. Eta si Dodo diurus teh ku emak salila ieu. Hanya diurus dah harga di ruang. Mun kos kitu amat mah rupana eta juga nu tara di Pandian mah. Apruk-aprukan yang mana Ya jika alabatan be domba. Mana ge jarang mandi. Oh nya pantesan anak-anak. Ayo Dodo. Nanya ke oleh-oleh wae kata teh teh keur parosi. Ayo mah urang purak lama. Dasar budak. Nya ho teh budak teh meuni. Ini rempongna. Dodo, mak eta agar parurakan kesorangan teh mah harare dari mandi dengan ganti baju. Asik oleh-oleh mah. Ira coba ayo Gusti ini oleh-oleh Teh. malu gini. Ini oleh-olehna mana pakai dodo? Gering kutang doang, teh. Teh mana ya kutang doang gering teh. Ma. Hei, ngawaku wae. Mana kan
Apa kon baledang? Kalau kesawat tadi gitu. Kamana we buru kayak 1 2 3. Ngomongnya